nyaritakeun ieu teh nyaeta rukun iman. Rukun iman sadayana budak baru seri rukun iman. Itu 13 sanes. Sudah 13, jadi 17, pasal paham 17. Tambahan. Intinya nu kahiji nyaeta antumina billahi kudu ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah. Nu kahiji teh iman ka Gusti bi anta takida kalawan nekatkeun anjeun ala tafsir netepan kana jalan tafsir. Allah Ta'ala sajana Allah Ta'ala mawjudun qadimun baqin mukhalidul hawadis mustaqbil mustaqbil angkul syai'in wahidun qadirun muridun alimun samiun basirun mutakab eta nekatkeun netepan kana jalan nyata tafsir diperinci. Allah teh maujud hartina aya Gusti Allah. Allah teh qadimun ti heula Allah. Bakin Allah tela langgar mukhalifun lil hawadisi yulayaan ka sakabeh anu anyar. Mustaqni kanthi angkuli sain teu butuh Allah tina sakur-sakur perkara kebutuhan Allah, kebutuhan karena sakur-sakur perkara kebutuhan. Itu qadirun anu kawa muridun anu ngerasakeun alimun anu muni asamimun anu basirun anu ningali buta alimun anu nyadaru eta Allahnya lalu dibahas banyaknya ya gitu. Ayat nyata menurut ijmal jalan ijmal anallaha kamalatin la tatanahi. Jadi ari Gusti Allah sanyana Allah eta kalawan anu sampurna jeung teu aya tuna sampurna balik sampurna ke ayat tutup itu jalan ijma itu panjangnya gitu. Nu salajengna secara singkat nu kahiji iman ka Gusti Allah tekadkeun Allah teh mawjudun qadimun baqin mukhaliful lil hawadis mustaqim angkuli syai'in wahidun qadirun muridun alimun samiun basir mutakal jeung satrasna. Aja Allah teh eta kalawan sampurna ke aya tungtung itu nu kahiji. Nu kadua nyata iman teh iman ka malaikat. Iman ka malaikat bi anta takida kalawan sanyana nekatkeun yen nekatkeun anahum sanyana malaikat eta ajsamun nuraniyatun. Jadi jisim anu bangsa cahaya. Jadi malaikat mah jisim tapi tina cahaya. Itu malaikat. Latipun anu lemes. Tapi Allah melampungan eta malaikat teh urang kudu iman sabab eta malaikat makhluk Gusti Allah. Ngan kali diri aya ngaros ari malaikat teh lalaki awewe bisi geunya atau sapa ari malaikat teh istri pangkat. Nah, sing emot ari malaikat lain malaikat kuburon lain pamagat lain lalaki wala unasa jeung lain istri wala unasa jeung lain malaweni. Ari malaweni teh naon ibu? Terang malaweni malaweni teh aya dua anak, aya istri aya pamagat tapi di hiji naon ngaranna
sanes itu. Jadi malaikat mah lain panugat, lain istri, lain malah wedding. Mohon. Ade, itu malaikat. Itu. Malaikat. Lah apa? Tengah dayuhan bapak lalu kamalai sugan sehat apa daya tengah dayuhan pak. Gitu. Wala ama jeung tengah duahi ibu lalu kamalai malaikat. Sodibuna anu leres kabeh bimadina perkara akhbaru anu nyaritakeun gitu anu nyaritakeun bihi kalau eta perkara anillahi ta'ala ti Gusti Allah anu leres jeung ari malaikat mah wayaquluna jeung tara naon tara Tuhan malaikat mah tara Tuhan wayaquluna tara Tuhan walaya seluruhna jeung taragi inum tarangaro malaikat walaya tanah karuna jeung malaikat tarika jeung malaikat nikah henteu malaikat itu nikah gitu malaikat mah tadi walaya tawaladuna jeung malaikat mah henteu ngajuru sudah dijurukeun ujung-ujung dijuru ke nikah kan ya itu malaikat walayatanamuna jeung malaikat mah tarakul walatu tabuk jeung malaikat mah tara ditulis naon amalahum amalna eta malaikat ya annahum kitab karena saya malaikat eta tukang nulis walayu hasabuna jeung teu dihisab malaikat bi annahum sana malaikat eta kali sabut kali hisab yaitu wala tujanu jeung malaikat mah teu ditimbang amalahum amal di adaru karena sanyanya malaikat la sayyiati hatina daya kaawon lahum kamalai malaikat wayah syuruna jeung malaikatnya bakal dikempalkeun ma'al jinni wal insi dikempal ke malaikat oke ya jin itu manusia dikempal ke gitunya kata malaikat orang kudu persahabatnya kan orang diantarisna orang kudu nah gitu menyawakan malaikat anu 10 jadi malaikat naon Jibril kedua malaikat Mikail, katilu malaikat Israfil, kaopat malaikat Ajrail, kalima malaikat Munkar, kagenep Nakir, katujuh Ridwan, kasalapan Malik, kasabuluh Raqib, kasalapan Raqib, kasabuluh nanti daerah berarti bulan kanyahu ke malaikat, jatuhnya tapi seger, tapi anu utama malaikat di Jibril alaihissalam itu utama malaikat. Jadi ibu itu yang satu salapan berhasil tak? Bu atau selain dari teh panjang karek sabrinci karek dua gitu bu ya Allah. Karena itu kita teres, teres ya terserah, itu. Ibu turun tuh, cakep, ayo barangkali ini tadi, ayah tadi, salawatan, Arabon tuh, Allah tarik semangat salawat terus abdi Allah senyuman anu kamari saur sepuh burung berinya salawat pada eta teh anu bersejarah kalintang bersejarah menaati kadang-kadang lain doyo saja kadang-kadangnya kejadian waktu harita berdekatna waktu harita nyata Mekah Madinah tempat itu dalam berangkat mana insyaallah. Selamat pada dia selamat pada ada sahabat dan
Sallallahu kesempatan urutan atau tuh hari malaikat mah tidak pernah tuh gitu tentu malaikat. Setelah singkat ibu memberkati orang kudu iman karena kitab Gusti ari mana na iman ka Gusti Allah tasdiqu bi annaha kalamallahul munzal. Artina nekatkeun ngabenerkeun ngalaraskeun kalawan sanyana kitab eta teh kalamullah dawuhan Gusti Allah munazzalu anu dilungsurkeun ala rasulihi ka utusan Gusti Allah sallallahu wasallam. Jadi sakur-sakur perkara sakur-sakur kitab anu dilungsurkeun ku Gusti Allah kasaha nyata ka utusan Gusti putusna Rasul. Urang teh kudu iman kitab kan anu nampina nyata nabi jeung Rasulullah. Ya teh nah anu wajib dikanyahokeun kitab teh untuk teu sadayana. Cek sebagian kitab teh aya 104, cek sebagian aya 114. Nah anu wajib dikanyahokeun nya 4 nya. Jadi nanti dasar kitab naon? Kitab Taurat. Kedua Jabur, katilu Injil, kaopat Furqan. Katabur ayeuna sapertos Taurat anu dinungsurkeun ka Nabi naon? Nabi Musa. Nabi Musa. Ayeuna sapertosna Jabur ka saha? Ka Nabi Daud. Ayeuna Injil ka Nabi Isa. Ayeuna Quran dilungsurkeun di mana? Nyata bi khairil khalqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta wajib dikanyahokeun Quran. Jadi kitab anu dilungsurkeun ku Gusti Allah merupakeun kalamullah nyata kautusan Gusti Allah. Sadayana kitab teh sebagian aya 104, teh sebagian aya 114. Tapi anu wajib dikanyahokeun Quran sadaya mung 4 hiji kitab Taurat, kedua kitab Jabur, katilu kitab Injil, kaopat kitab Quran Furqan. Kita kitanya kitab Taurat dilungsurkeun ka Nabi Musa, kitab Jabur pilih kadang-kadang orang enggak apalnya. Sahalina gitu, ayeuna Taurat ka saha? Musa, Nabi Musa. Bahkan ku sayyidina Musa.
ya sayyidina padaku tawadhu sempurna. Ayeuna jabur ka Sayyidina Dawud, ayeuna injil ka Sayyidina Isa, ayeuna Qur'an ka Sayyidina li khairil khalqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teta anu wajib ditanyakeun secara singkat. Intinya itu kan bahasa dirimu angkati nuka opat nyata orang kudu iman ka Rasul Gusti ari Rasul teh walu ari Rasul eta abdul ibadillahi utamana abdina Gusti Allah. Rasul teh utamana abdina Gusti Allah. Jeung ari Rasul teh wakulan padona alal alamin nyaeta hiji-hijina geus munggulkeun Gusti Allah alal alamin ka sakabehna. Bi anda takira kalawan nekatkeun urang sadaya anna wa ta'ala sanya na Allah ta'ala saestuna Allah ta'ala arasa parantos ngutus lil khalqi ka makhluk rasulan hiji utusan atau utusan rijalan lalaki, jadi kudu utusan lalaki gitu. Ngan dia layalam ada dahu ilallah teu ninga kana dibilanan roh Rasulullah teh sebagian terang nyata ayat 213 ya tawisna cek sebagian tinggal minta 40 min nasli ada alaihissalam bugika nyata pak awalna pak akhirna nyata Sayyidina Muhammad itu utusan jabat dari utusan dari nabi itu kantin nabi gitu. Ngan nabi anu wajib dikanyahokeun jenenganana asmana sabaraha 25 itu wajib dikanyahokeun urang Nabi Adam, Nabi Zakaria, Nabi Saleh, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas, Nabi Ishak, Yakub, Ismail, Soleh, Ayub, Harun, Musa, Syuaib, Muhammad, Daud, Hud gitu aja Yusuf Zulkifli Ilyas Lut dan Sulaiman Isa Yahya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Eta wajib dikanyakeun anu 25 gitu. Terus Bu ya terus jam salapannya pantas atas jam salapan itu kira apa insan tawasul gitu nya insan marabaan gitu. Insyaallah jam 11 ibu ridho teh ikhlas nyata urang teh kudu naon ibadah bari amal di ibadah bari amal anu saleh bari ikhlas dina ibadah kan kitu nya kade urang teh kudu ibadah teh kudu ikhlas gitu di antawisna nyata ari amal eta teh anu jungkeun al amal usulun qaimatun wa arwahuha ari arohana amal eta siril ikhlas. Jadi lamun amal tanpa ikhlas dapat jasa kabar ruh itu cek saha ini dina kitab naon Ibnu Athaillah-nya sering nu Athaillah mah kitu. Jadi amal teh merupakan hiji nyata anu jungkerem anu ngadan kitu. Ari arwah amal nyata ikhlas. Lamun urang amal tanpa ikhlas aya urang jasa tanpa ruh. Bro, ayat atau setuju kan sah? Atau sana? Atau katanya amat ini mereka manusia sholat nanti sekitar tapi kakak salah
Rasul sedikitnya secara singkat ibunya nomor 5 iman nyaeta orang karena poe akhir orang percaya bakal aya poe akhir ibu percaya orang kudu nekat ke diwujud ini kalau wujudna ayana poe dijadi kalawan sakabehna mas pamala anu ngawaku perkara anu ngawaku alai kana itu poin akhir mana bungkusna cek sebagian keterangan nyata dina poin akhir teh ayat kalimatnya kal hasru wal hisabu wal jazaa'u wal jannatu wan naru. Jadi dina poin harita bakal dikumpulkan ibu urang teh bakal dikempelkeun disebutkeun maksa ya Allah bakal dikempelkeun ya Allah sanes dikumpulkeun bakal dihisab amal dihisab urang amal teh lamun urang sae insyaallah geus disadiakeun ku Gusti Allah pitempatkeun aya dua tempat aya disebutkeun jannah aya nar aya surga aya neraka lamun urang sae amal nyaeta dihisab bakal sae bakal asup kana surga lamun urang awon seueur awon dihisab ku Gusti Allah amalna seueur awon bakal urang asup kana neraka mana emotan urang itu kita bakal kadeduna bakal aya hiji balesan ti Gusti Allah nyaeta kalawan aya surga jeung neraka dibalas ku Allah ladang naon ladang amal urang keur di mana nyaeta keur anu ayeuna di alam tah ayeuna teh kudu nama urang teh seueur-seueurna amal-amal anu sae cek sebagian keterangan disebutkeun poin kiamat teh yaumul akhir teh poin akhir nyaeta la laila ba'dahu wa la nahar. Jadi di antara rusaknya poe akhir teh la laila teu aya peuting bahkan sabada poe akhir wala nahar jeung teu aya beurang sabadana urang eta poe jadi teu aya beurang teu aya peuting gitu eta sebagian gitu cek sebagian keterangan deui nyaeta auqatil mahdudati nyata akhirna nyata pirang-pirang waktu anu dibatas jadi akhir waktu jadi moal aya deui eta waktu nyata ditantip sebagai poe dan iya daya disebutkeun akhir waktu cek sebagian deui nyata akhir poe akhir teh nyata aya di dunya nyata tungtungna poe alam dunia mana yang dari poe gitu akhir dina poe alam gitu palaisa badahu mangkah juga aya poe badahu sabada akhir dunia jadi poe sudah dengan poe akhir ternyata poe pan akhirna alam dunia mana yang dari poe gitu makanya gitu disebutkan ya akhir poe akhir
Cek sebagai deui nyaeta tina poe dunya jeung awal-awalna tina masalah nyaeta anu ditungtungan gitu eta kok jadi itu kok pernah jeung poe anu saya seje teu kok pernah jeung poe anu saya seje gitu. Tah lamun contoh aya poe akhir aya poe kiamat benten poe akhir jeung poe kiamat ari poe akhir mah nu dieu teu aya derang teu aya peuting gitu atawa tungtungna waktu tungtungna waktu teu aya poe teu aya detik jeung tungtungna waktu moal aya di waktu ditati waktu harita pangtungtung atawa akhir poe dunya kumaha disebutkeun ayeuna sapertos poe kiamat tah ari poe kiamat mah karena engke urang teh bakal digugahkeun urang teh bakal digugahkeun Pak Ketua engke teh di alam kubur bakal digugahkeun engke teh kitu sabada maot asup ka kubur tah di kubur teh bakal digugahkeun bakal digiringkeun gitu gitu mana cek sebagai keterangan ibu lamun jalma ciri-ciri jalma anu iman mah engke waktu gugah dina naon digugahkeun ku Gusti Allah dihirupkeun deui nya tina kuburan bakal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mana saya sebagai guru mah eta teh kedah seueur pikir gitu. Digugahkeun teh anu diucapkeun teh la ilaha illallah. Begitu. Intinya eta poe akhir gitu. Poe kiamat. Poe kiamat. Secara singkat sakitu deui. Nu kagenap iman kana qadar khairihi wa syarrihi min Allah taala sae jeung awan eta kalawan pamasti Gusti papasten di Gusti Allah ari maknana iman nyaeta kana qadar tekadkeun sanyana Allah eta qadarul khair wa syarri hartina namtukeun ngerasakeun kana kahalusan jeung kana kaawona qabla khalqil khalqi dina sameme nyata nyikakeun makhluk jadi ari qadar geus aya sameme nyikakeun makhluk sae jeung awona eta wa anjami kainati jeung yen sakabeh anu aya eta bi qadar ilahi wa qadarihi kalawan qada Allah jeung qadar Gusti Allah sakabeh anu aya eta kalawan qada jeung qadar Gusti begitu tekadkeun bahkan wayah dicukup urang i'tiqadul jadiman nekatkeun kalawan anu jadi ari anu jadi teh pasti yang urang teh nyata kudu narimakeun percaya kana qada jeung qadar Gusti Allah. Ayat saur Nabi kullu syai'in bi qada'i wa qadarin. Sakur-sakur perkara itu lepas tina qada jeung qadar Gusti Allah. Itu saur Nabi. Aya di hadis la yu'minu tekasub teu sampurna imanna. Saha akun hiji abdi billahi ka Gusti Allah hatta yu'mina sehingga kudu iman bil qadari khairihi wa syarrihi kana qadar anu halus jeung anu baik. Yang saya sebagai keterangan di hadis anu sadar yata ari kana kabarengan Allah teu sampun ngewal didunya walaupun eta kalawan ti Gusti Allah. Sabab Allah teu marentah kana kaawona. Teu marentah kana kaawona. Rutina sakitu bae tapi atur maka saudara muslim salafat mudah-mudahan anu sakilas derajat dina masalah iman. Mudah-mudahan iman urang kalau dikuatkan Gusti Allah, kalau mudah-mudahan ditambih-tambih urang kalau nabi bangsa ditambih-tambih Gusti Allah. Kiat atau
ya tak nabihan di masalah keimanan urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab kadituna tambah-tambah urang iman, tambah-tambah amal jeung amal soleh. Itu binasa terbaik tapi kalau ditutup kayu kalap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang sana ya